aki-aki bu aing dijawab kulonjoran burung gitu kan ceking aja model siapa eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jahuan ku wali deui lain cuman ada ngan ketika insan keluar bahasana tetep make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i cek maneanana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan ge hate teh hebat betul teu bae hate sagala rupa ge tuh sadajan urang make jubah ai hate teu beres teu beres sadajan urang teu dahar ai hate teu beres teu beres bae urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir urusan hate mah hate cek nya beda tuh ari urusan hate mah urusan batin ari urusan fikih mah urusan zahir tuh bisa tetap jaknya kumaha hate jelema mah Syafi'i ku harat Imam Syafi'i geus teu naon ieu mah lain jawaban cek nya mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i kabeneran peutingna aya undangan ngariung diajak ngariung jalanna eta batu manggul kabeneran Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh ya aya talian nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu ye tuh kumaha hate bae ulah heses jelema mah kumaha hate cak jana ieu mah lain hate ini mah nyeri atuh rasakeun ku sia batak ya urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate waduh cek Imam Syafi'i ieu bae bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun rasakeun ku sia leg-leg hate teh tuh cek jana geus teu kuat ieu mah hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i atuh hate bersih ge cenah mah rusak dampal kaji asal hati aduh teu kuat tuh urusan aurat teu bisa dijawab ku hate urusan aurat mah aurat bae deuk datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos kieu ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapen ikatan kesebelasan ini tapi teu pernah seri eleh bae iya jelemana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis jelema-jelema nu pinter anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese elmuna mah gampang urang disadap urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu elmuna mah gampang dicoret ku urang tuluy ditulis ku urang tapi akhlakna nu hese teh lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun anu 18 tahun belajar akhlak 2 tahun ngan belajar ilmu 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh tapi akhlak 18 tahun sakitu hese Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pake ngaji akhlak teu kapanggih-panggih ilmu mah babari diaji ditalar tapi ketika wa taqdilana bihajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
lamun urang ningali di alam dunia ayeuna masya Allah nu pinter teh sabeuh teh kuloba-lobana anu jadi profesor, anu jadi doktor, anu jadi cendekiawan, wah macem-macem disandang kumanehanana dengan predikat anu macem-macem, dibere prestasi anu henteu kira-kira. Di samping sandangan-sandangan dokterandes, doktor, profesor, oge aya nu jadi menteri, geus puguh presiden. Aya nu jadi gubernur, jadi DPR, belah dieuna jadi bupati, eta teh palinter. Jadi ieu mah dipaksakeun ge moal bisa jadi RT acan. Ja ijazahna geus bae ku beurit. Teu pinter masalahna. Tu palinter pohar. Angkat topi urang ka jelema pinter teh bisa ngelola segala rupa negara. Teu kira-kira pinter teh deui baik di dalam negeri di luar negeri. Kapinteran teh sangat menonjol. Terbukti dina pengelolaan nu aya di Indonesia bae heula ulah di luar negeri. Geus teu kajaga ku urang kapinteran teh dibandingkeun jeung urang nu nyantri asana leuk-leuk neuleuh kapinteran batur. Aju sakolana ge pan di Australia, di Amerika, di Jerman, kamari aya nu bebe jadi duaan dek sakola ka Jerman. Aya deui nu bebeja urang Bandung nu hiji ka kanan dek ka Amerika, nu hiji ka Jerman. Batur mah sarakola teh. Geus puguh Kamis Roma loba jasa. Kamis di jero. Tapa loba. Ambalayah geus pokona nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ka Yaman. Balikna palinter dibandingkeun jeung urang anu sapopoe teh ngan sakadar ngaji teh sakadaya kurang. Guru nongkrong aya urang daek ngaji. Aya urang teu matu guru-guru urang-urang. Nyayongkeun guru lolos tabehan ku sia tongkrong. Urang geus kitu ngaji. Ieu mah karasa kukula gitu maksudna baheula. Aya ente mah leuwih ti kula atuh. Urang mah kos kitu tuh. Teu kacaritakeun urang mah pinter teh deui. Batur mah ketika baralik sakola di luar nagreg. Di organisasi NU, nu di organisasi Muhammadiyah, nu di organisasi HTI, anu di Khuruj Ikhwanul Muslimin jeung berbagai organisasi-organisasi nu ansluk di partai, di Golkar, PDI, PKB dan lain sebagainya. Wajar pinter wajar. Mejeuna dik jara dinaon ge ja pinter. Ja urang mah teu satuju lamun si jadi bupati. Teu saeutik-eutik acan demo aing mah teu heula. Teu satuju. Acak-acakan negara aing atuh. Si jadi bupati oh brengsek. Maksudnya bodoh. Itu palalinter, masya Allah mejeuna. Tinggal orang bae bengong di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik. Berderet ayeuna teh anu endek hayang jadi presiden, berderet anu ayeuna hayang jadi menteri, teu kabaragian. Berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur, komo nu hayang jadi DPR mah mejeuna antri harayang jadi nu karariteut. Ku sebab pinter.
tetapi lamun urang make kaedah Kangjeng Nabi nu karar itu teh horenganan bodoh. Jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain nu kitu. Nu pinter mah al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna, tedaekeun dibawa ku hawana nafsu teh, tedaekeun dibawa sakaba-kaba, tunduk nafsu teh, nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jangsa enggeusna paeh eta pinter. Mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inna akyasal kayyis saenyana jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah ataqwa jelema nu takwa. Jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh henteu sakadar pinter duniawi. Ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat. Lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat, nu kos kitu jelema odob. Odob. Bodoh. Menangnya jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat, pinter teh cak nafsuna. Masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter, tapi cak Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna, presiden tinggal presiden, odob teu presiden. Menteri tinggal menteri, boleh jana jadi gubernur, boleh jana jadi bupati, boleh jana jadi DPR, tapi teu make timbangan syariat, odob. Bodoh. Lamun nu bodoh ajiz ngaranna. Ajiz lain aziz. Ajiz jelema anu bodoh nu lemah, man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna lillah, jelema nu nuturkeun hawa nafsuna. Sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah. Tolong teh goblok. Jelema jadi presiden teu akur jeung syariat, haju hayang ka sorga. Odog. Jelema jadi menteri aju nyana korupsi. Korupsi teh tanda nutur-nutur hawa nafsu, haju ngarep-ngarep ka sorga. Boloon. Jelema aing menuduhkeun ka dieu boloon lain ka menteri. Jadi dua dimensi ya. Bodoh eta nu kitu teh. Boleh jadi bupati, boleh jadi DPR, teu make timbangan syariat. Cak Kangjeng Nabi ieu bang bodoh. Jana bimala yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Kangjeng, ucapan Gusti. Berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana. Eta teh nu kos kitu cak Allah bodoh. Geus hese-hese kos ka ditu. Nagara urang teh dipimpin ku nu arodo. Barodo. Satungtung nutur-nutur hawa nafsu. Ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna dek jadi naon bae. Wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang, jang paranti engke urang kaditu kamana, kaseberang kamana, ka Lampung kamana. Odom bejeul aing nyebut odom ge.
odop. Gitulah maksudnya supaya sadar, oh kos kitu forek. Atuh lamun diparingpin ku nu barorodo urang nutur-nutur nu bodoh. Kiai nutur-nutur nu bodoh atuh sarua odobna. Du bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR kiai odob. Manya kiai nutur-nutur nu bodoh nya nama keur ngumbar nafsuna. Atuh tair bantak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab kurang bakal kaditu kawan kaditu tuh gitulah urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang anu ku urang kabayang wajahna kabayang piawaina kabayang sobarna geus jelas kan nama teu pernah nuturkeun hawa nafsu kemudian manehana nama ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu teu mamrih jam sabaraha bae waktu salat teu mamrih rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan bae wa amila lima ba'dal maut tah eta garak jelema pinter kos kitu malam ieu urang ngaratus mengenang jelema-jelema pinter khususna almarhum almaghfurah 100 poena kabelah dituna guru simkuring guru urang sadayana belah dituna atuh guruna deui masyaallah etalah jelema-jelema palalinter inna aqyasal qais at-taqwa pang jujur tinu jujur pang pinter tinu pinter takwa nah ieu santri teh pang pinterna di dunia pang pinterna mun aya nyaho mah ieu teh dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teh dianggap jelema ku nya mah jenteu aing mah malaikat nu nganggap ka urang siama dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis tadi nganggap ke urang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang aya bentukna mah jarore ieu sebenarnya mantap kaju tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu nu pinter mah ieu make jas make canpu dibandingkan liar batu can pugu lain deui ieu mah teh karung pinter nama jelema nu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing masyaallah kan contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia anu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia nu ngaranna Nu'man bin Sabah ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah simkuring waktu ka Baghdad ziarah ka makamna ulaheun teu kan sok aju hayang pipilueun teu nyarawa Masya Allah tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah begitu lahir ketingali kecerdasanana kapinteranana istimewana pohar urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika daruratna di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah luar biasa ke kiai kaluar biasa anana emang kumaha
teu sapira talar hadisna 1 juta hadis tah kakara ulu Kidur Jaya maka karak inamal amalu biniate eta ge geus sabaraha panggung Bapak eta deui tambah jeung irhamu eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat Imam Abu Hanifah teh kira-kira talar hadisna 1 juta hadis Masya Allah kan lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih Masya Allah jadilah rujukan saat eta eueuh duana manusia nu dipake anutan-panutan hiji sadunya saat eta Imam Abu Hanifah. Satu ketika Imam Abu Hanifah teh teu daek ngadahar daging, padahal kahobina ngadahar daging embe. Orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe. Ieu ge hobi ngan eueuh. Atuh hobi tinggal hobi aya eueuh mah teri deui. Jeung meuneun emang beungeut teri nya nama. Main kuluhum mah ini sorangan wae aturan tah Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun teu daek ngadahar daging sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan sampailah setahun aya anu pangangguran naros Hanifah ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging mohon kok saat ieu teu daek ngadahar asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe berarti aya pamalingan embe geus kulantaran aya pamalingan embe meureun embe dijual lamun embe dijual dagingnya kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling geus kula ayeuna emit heula moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta satahun ngadahar daging atuh pan ieu mah terus bae geus jaho ge ieu nang maling heuh daging mah daging bae teh geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman ti pemerintah daging kemudian dipasak sanggeusna dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging ti pemerintah kemudian nyana dahar ku Gusti Allah ditegor begitu ngadahar sacomot 2 comot ka 3 comot lek Abu Hanifah langsung seueul ketika seueul keluar utah geus kautahkeun langsung kieu bae ngahaneng bae danya ai daging teh ti mana begitu ditanya horenganan ieu anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah Masya Allah istighfarna poe eta 1000 Imam Abu Hanifah apa dia mah proposal teu dibere BHS ku bupati teh marah sarua jeung si eta deku bae coba lamun kaahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebata bejeuna lantaran kawaroanana Masya Allah iyalah disebut al-kayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilal lima ba'dal maut sieun ke dihareupeun Allah lamun ke didahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling kumaha lamun didahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula geus teu kacaritakeun pemerintah ieu
Kapan di Cisokang mah ngabaris ke pendopo. Ngabaris. Kasihan. Ialah kais bersinar ilmu teh kuwaro. Masya Allah dari ieu sosok Imam Abu Hanifah teu kacaritakeun ti awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaanna kabeh ahli Allah masuk lalagaan ditaros Imam Abu Hanifah Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngaharepna ka mana tuh si Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngaharepan Baitullah oh mohon kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia naon hahalang bodoh pipinding mah teu nyaho ieu budak. Bahasa Garut ke Bandung dipinding karena pun aya hahalang mah kamu mana gimana tetap utama nama ulah seperti Imam Abu Hanifah teh kumaha lamun urang di jero cai aju urang silem teu mun ki di jero cai aju urang wudu di jero cai ngaharepna ka mana lalagaan tetep ngomong lah ulah mikiran kos gitu mendingan ngaharep ka pakaian bae cenah jakena besi anu mawa eta kan lalagaan kan bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah nu kitu bae ditanyakeun ka aing tah jadi lamun nu silem mah di empang di kali geus ulah nyaritakeun ngaharep ka mana deuleu baju bae besi aya anu eta kan lalagaan garana geus ngarup ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae masyaallah etalah sosok Imam Abu Hanifah kaistimewaanna deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung ka pangi nyipres ka sisi masyaallah aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan apakah ini salah apakah terlalu izin atau memang manehanana bendu ka aing di pikiran kunya liwat neuleu aya keur nyelepet gerakeun ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilib nyisi embung ka panggih embung paamprok kunaon punten Imam abdi pan gaduh hutang oh hutang muhun abdi gaduh hutang pada urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian ta ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duiteun kara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 jutaan oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haju izin bung ka panggih dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah izin aya pedagang nu kitu aya ieu pedagang oplo ieu mah ayo coba tuturkeun Imam Abu Hanifah masyaallah kari ceng ulah izin lamun aceng boga hutang haju hembung ka panggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina meureun hembung ka panggih haju teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah izin teangan pedagang mun weleh kitu malah eta kakara kiji aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beli ka hiji awewe samping begitu beli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 ih geus cek cenah 2 bae 4
tanyakeun heula ka batur, tanyakeun ka batur, ternyata hargana batur wanir 5 dinar. Tuh cek Imam Abu Hanifah ulah dia murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar, ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas. Ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur, boga hutang dibebaskeun, balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina, ngangeunahkeun ka batur, dagang ngeunaheun ka balerea, ngaji ngeunaheun ka balerea, naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah. Etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah, Malik bin Anas. Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana, umur 2 tahun mulai nalal Quran, terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh, umur 7 tahun geus paseh, umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran. 12 tahun si ieu mah lam yakunil kuari pohon lam yakunil duit ya coba ya lam yakunil mun teu poho mun poho balik ka dia 1 juta. Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadis, jadilah muwatta. 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. Ketenaran Imam Malik luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis, lamun ejeng anu sajen-sajenna 1.500.000 hadis. Ilah Imam Malik muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Quraisy Sami dengan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam, maka pindahlah ke Gaza. Di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i. Menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah, tumbuh di Mekah Imam Syafi'i. Saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih. Umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malik na di Madinah, moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Urang mah lain, Pak. Moal kebal deui garong datang ka dieu. Tah aya kuari di mana. Deres lagi dek ngaji garong-garong ge. Masya Allah eta Imam Malik kacerdasanana, kacaangan hatena bisa nempo pi muridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murid gakmul urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i ai maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji. Cik Imam Syafi'i mah kula ka Madinah hendak ngaji kitab Muwatta sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta. Jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta, maka
abdi rek nalar 9 poe muato di Mekah katalar 9 poe eta si otak kumaha teh otak urang mah ieu labziatun menang dibaca 5 wajah bae asal keluar bae ti guru jadi 7 labziatun narkib geus 5 ge teteng 7 deui Masya Allah eta otak wara nalar muato 9.000 hadis cuman 9 poe Allah karim tanya kumaha mana Syafi'i insyaallah mak naon udah diaji muato mak kitabna aya geus aya di otak mak iraha mane nalar 9 poe abdi nalar kitab muato insyaallah nu kaliwat cak mana boga anak aing mantep ya kos umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu pas sehat pas 10 tahun talar muat begitu berangkat ke Madinah Imam Syafi'i datang ke Madinah geus dipapag ku Imam Malik dibejakeun ka murid nu lain murid nu wali teh ieu lain dia ieu salah aing atuh kunaon ka dieu mesti kejadian ya Allah ya Rabbi Gusti Allah eta otak lamun ku urang ditafakuran ya karim Masya Allah luar biasa amat makhluk Allah dibere kapinteran teh lain lalagan al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i di dia diaji kitab naon muwatta kitabna aya alhamdulillah di mana kitabna geus aya di dieu kabeh cek Imam Malik geus aya laporan cenah ti malaikat bahwa maneh mah geus talar eta ngomong kitu deui pangareh eta mah guru teh lain lalagaan Masya Allah kacaritakeun batu terus we diaji teh kebel atuh gaji geus talar beres ngaji ku Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti Imam Syafi'i mah umur 12 tahun eta otak ya Allah ya Rabbi al-kayyis pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya nu naros Syafi'i ari eta sih bisa tatalaran jeung hajuh henteu kana kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu kumaha teh bisa kos kitu ilmu masa kumaha guruku la Imam Malik al ilmu ad-din ilmu adalah agama maksudna kumaha lamun jelema endek ngupu agama lamun jelema endek hayang beragama tingali di mana neangan ilmuna sebab agama eta adalah kumaha ilmuna di mana neangan ilmuna di dinyalah nyana bakal beragama mantak ulah salah guru lantaran lamun salah bae ieu guru agamana bakal mencong lamun urang ngaguru lah ti jelema nu bener bakal beragama nu bener ngaguru lah ti nu setengah bener agama bakal setengah bener ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang ge bakal mikung ieu modal kos ieu hakekok lho teh jelas aing ngomong marifat ai duit pamarentah deleg-deleg kan ieu mah kadua ti orek koros jamun ngarendeng teh cak orang koros tak kakak aing tuh eta Masya Allah Imam Syafi'i sing hade ngucapkeun ieu guruna al ilmu ad-din ilmu adalah agama urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna sing hade urang hayang ibadah aju urang sakola bae terus SMA sekolah kuliah iraha dek bisa ibadah lain jurusan ibadah tamu kos kitu lain jurusan ibadah ndek hayang jadi juri
di DPR sekolah, dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah, tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan. Sebab cek Imam Malik ulama al ilmu adin, agamana deuleu ilmu. Tuh urang bae nu masantren can wau jeung Allah. Kumonyana hararese wau jeung Allah. Tah ieulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir. Tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna mudawan. Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren, tapi tetap sosok Imam bin Hambal teh resep lalagaan sarua ngan patuh jasanya ka indung kos Imam Hanafi. Keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha? Di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ka Imam Hanafi, Hanafi naon mak? Emak geus he aju tapi ieu emak kaluar di geti aju geus kitu kumaha mak? Pang nanyakeun coba ke Kiai Abdurrahman. Oh mangga mak kukulah rek ditanyakeun cicing mah di dieu nanyakeun Imam Hanafi Abdurrahman kula kawakilan ku emak aya naon kita nanyakeun emak kula head geus beres 7 poe ku hari aya deui kaluar tah eta getih naon haseuseurian Abdurrahman seuseur kunaon sari atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula ieu mah parentah emak tuh Masya Allah. Ieu mah parentah emak lantaran cek emak tanyakeun ka Abdurrahman. Ih, cek Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh di mama manya mama kudu nanya ka kula. Ieu mah ti emak. Geus sakitu bae emak kula ditananya ka ente. Sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atuh geus bae ieu mah nanya, jawab ka jeung kumaha. Embung cek ya. Manya guru kula, ieu mah parentah emak. Coba lamun si ieu. Mak, gudang nanya-nanyakan itu tuh, yo, gudang ilmu ya. Imam Hanafi, masya Allah. Terbalik Imam Hanafi, terbalik di imam murid, hayang dijawab, ceri. Imam Abdurrahman teh ceri. Hanafi, masya Allah tuh kalau mau bisa ngejawab, tetap imati imah yang boga jawab. Kieu atuh geus kitu mama cek mama kumaha? Ih, aya cek mama tuh kitu-kitu. Geus atuh pang ngabejakeun ka emak kitu-kitu. Geus atuh kitu mah geus. Langsung datang ka emak. Kumaha Nabi cek Abdurrahman? Jajana jawabna kitu-kitu. Leuwih teu kurang. Tetep baik itu baik, masya Allah. Mana najakeun Hanafi, ieu mah supaya jelas. Kumaha eta? Geus ti dituna sakitu mah. Kula geus tanyakeun sakumaha parentah emak. Ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub. Ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana ditanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi mah. Sakitu sajuta hadis katalan. Ditananya ka murid daek. Coba sih ya. Cadu aing kudu nanya ka murid teh heula aing Fatul Muin di bulu bitis, Alpias di kumis, Jamul Jawab mah bulu irung. Naon deui aing kuari seperti karar itu. Masya Allah Imam Abu Hanifah ronjak ditaekeun kewalianana ku Gusti Allah ku tawadu daek nanya ieu teh lantaran nurut ka indung Al-Qais ditanya kunaon bisa jadi kos gitu sih? Cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele, kadang aya di kula eueuh di batur, kadang aya di batur eueuh di kula. Ku ayana sakitu kula menghargai keperintah emak. Meureun nu manta kitu ge lain semata-mata nitah asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah.
kos gitulah ahli-ahli Allah nu mantap cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kabeuratanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeunana eta nu kukula di pikiran cek Imam Muhammad urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS, doktor, profesor dan lain sebagainya diamalkeun mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkeun mah henteu deuk nanaonan tah lagi Bapak Bu Hanifah Masya Allah gitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis jeung nalar-nalar bahasa-bahasa ti pujangga-pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun teu kawin ketika ditanya ku indungna dititah kawin cik Imam Ahmad bin Hanbal mak asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan bisa begitu bener teh normal lain teh normal mah dina harti eueuh karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah kos gitulah pan urang mah ka ngaji ka karak watu tanawau ge geus susuratan watu tanawau ya Allah ya Rabbi komo aya daun geus gahara rampang biasa ulah-ulah budak murah ieu ge aneh atuh Masya Allah atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP na ya Allah ya Rabbi memes da HP udang hes HP heula leumpang HP teman setia engkau adalah HP mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburan ya HP sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu malaikat munkar dibodem aja ku aing iya jelema nu blonde kos ieu teu garagap diri geus kolot masih kan Al-Qur'an ge dipencet nuluhur lu handap mah susu salah mencet bahaya kos itulah ialah Al-Kais sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukeun hawa nafsuna tertanda bisa nundukeun hawa nafsuna Quran ditalar hadis ditalar berbagai-bagai ilmu ditalar sageusna ditalar teu pernah kaluar deui Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun ilmu teh cahaya cik Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi ngajawab wa nurullah la yuhda li 'asy cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa caang hatena Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya makom Imam Syafi'i memehna makom Imam Waqi guruna tuh di Mesir maotna lamun Imam Ahmad bin Hanbal mah di Baghdad Imam Hanafi di Kufah Imam Malik di Madinah ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun mazhab wajeun kuku bahagia moal kaluar ti dinya jauh teuing urang lamun numpo ka para mazahibul arba'ah belah dieu bae nuku urang sok disebut-sebut guru-guru urang lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawatuana almarhum almaghfurah sami Kiai Haji Rafi'i ilmu teh teu kaciri itu kaciri teh tawadhu tara nyerikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus tatalar sejuta hadis dijieun kitab Muwatta salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna meujeuhna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rif mun ditanya la a'rif sakitu bae
master teh lain dibere baju jubah, lain dibere topi anu aya buntutan teh. Master teh Imam Malik teh dibere, awas ucapkeun la arifu. Nu mantap loba bahasa saya tidak tahu. Ketika ditanya abdi teu terang. Ketika ditanya abdi teu terang. Apa ari ieu mah teu nyaho ge? Ka dieu ku aing. Ka dieu ku aing teu nyaho ge. Masyaallah ayo ka dieu. Nya aing geus kolot teu bisa kos kitu acan. Sotoy. Ya nyahoan. Ya Allah, ya Rabbi. Kis-kitulah ahli-ahli Allah. Di antarana Imam Syafi'i deui. Ketika Imam Syafi'i kadatangan tamu, make udeng-udeng, make jubah, mawa tasbih, kocrek. Kan anu asli mah tilok di keluar-luar ke tasbih. Ayo. Ayak bari gitu loh. Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah kieu deui di hari Imam Syafi'i mah. Imam Syafi'i kan sila kieu. Makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeien. Sila. Ku ngahormat-hormatna eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali. Geus pegel suku. Ditahan we. Ja kieu deui pantas. Beupuhara jadi orang sampai ya sajam deui bahasana ringsek ke suku ya. Sepegal jasa sakena. Ai praknanya ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur si sabaraha rakaat. Berarti bodoh pertanyaan. Geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula sakira. Waduh tuh eta kan lalagaan ngaranna. Kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter. Gara-gara bodoh dilonjor ke deula kieu. Nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras ieu suku. Eta bahasa lalagaanna tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaan teh. Kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan. Masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok. Ahli Allah mah geus pake lalagaan. Untuk kukula sok ditakolan we. Sebab naon eta emang mah takoleun. Nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu kaharti geus aing geus kolot kitu nanya qobliyah berarti can jero cek ngalonjorkeun heula cek cek aki-aki bu aing dijawab ku lonjoran burung gitu kan cek heujeun model sia mah eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jahuan ku wali deui lain cuman ada dan ketika insan keluar bahasa tetap make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i cek manehna sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan gaya hati teh hebat teu teu bae hate segala rupa ge tuh sanajan urang make jubah ai hati teu beres teu beres sanajan urang teu dahar ai hati teu beres teu beres bae urang kadeuluna hebat ibadahna ai hati teu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir urusan hati mah tiknya beda tuh ari urusan hati mah urusan batin ari urusan fikih mah urusan zahir tuh bisa tetap jaknya kumaha hati jelema mah Syafi'i kuharat Imam Syafi'i ya geus teu naon ieu mah lain jawaban cek keneh mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i kabeneran peutingna aya undangan ngariung diajak ngariung jalanna eta batu Manggulu kabeneran Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh aya talian nu nyana kabeneran sendalna rusak sabelah jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu ye tuh kumaha hate bae
ulah hese jelema mah kumaha hate cak jana ieu mah lain hate ini mah nyeri atuh rasakeun ku sia batak ge urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate waduh cek Imam Syafi'i ieu bae bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun rasakeun geus sia leg-leg hate teh tuh cek nya geus teu kuat ieu mah hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i atuh hate bersih ge cenah mah rusak dampal kajeun asal hate mah aduh teu kuat cek tuh urusan aurat teu bisa dijawab ku hate urusan aurat mah aurat bae deuk datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ge aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate oh sanajan kiai ge aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapten ikatan ke-11 nih tapi teu pernah sering eleh bae iya jelemana kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis jelema-jelema nu pinter anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese ilmuna mah gampang urang disadap urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu ilmuna mah gampang dicoret ku urang tuluy ditulis ku urang tapi akhlakna nu hese teh lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun anu 18 tahun belajar akhlak 2 tahun ngan belajar ilmu 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh tapi akhlak 18 tahun sakitu hese Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pake ngaji akhlak teu kapanggih-panggih ilmu bababari diaji ditalar tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieulah nu hese nu katingali ku kula guru kula di antarana Aang Baden di Picung hese jasa akhlak eta hese ilmu nama jababari atuh lamun ngaji bada magrib minajul abidin terus muka kita nyiwak rapi sila a'udzu heula sakumaha rek maca Quran bismillah dibaca sajam tita'awun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalaluna beres kakarak dihartikeun sabaris sajam eta nu hesena adab jeung akhlakna hudang geus angger we setengah 4 burutak di imah tuluy mawa lampu cempor make jas aduh hideung anu geus labelel teh terus kamu sholat kukula sok dituturkeun datang ka ayeuna hese neangan sosok nu model kos kitu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar lamun urang nyaritakeun ilmu samsiah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab Imam Malik tentang adab Imam Hambali Hanafi kabeh tentang adab hati-hati dengan adab ieu guru urang sadayana almarhum Bispuguh Abah Haji Yusuf nu kuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmuna henteu biasa bae tapi adabna henteu pernah loba omong teu pernah codeka teu pernah nanau ih ngajar bae Haji begitu ngaji ka Cilongok lapora kukula diulah Abah Haji ulah tuh lah ngaji ka dieu seuri bejana ngaji deui minggu ngobrol dek ngaji dibejakeun ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Ki Nurjaya begitu tah ngaji teh kebengeunang di takolan mah gitu jeung takoleun panjana mah teu jarek ngaji bae aya carita
geus masalah mantap terus datang ke akhir hayat teu dibejakeun ka sasaha moal ku kula nyana ngimpi mantap kajung haji ka ditu. Itulah sosok almarhum almarhumlah Kiai Haji Rafi'i, bahkan anakna pernah dibawa ka Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah. Oh masalah ngaji di mana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba ompongna. Mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang kula ge ngarasa kataji jeung aneh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah al-kais jelema pinter orenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzakh jeung selanjutna. Dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas keur carita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah. Loba anu tadi sakola diangkat jadi wali ge aya, polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya, ai nikahkeun teh mah benerna jadi wali mujbir. Tak geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ulah letik hate lantaran urang mah lain berpatokan ke pujangga-pujangga barat, pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna akyasal kais cek Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu puang bloon-bloonna ialah al-khianat, jelema anu khianat. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak, urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru, urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbangan anak tetap timbangan syara, lain sakhianat-khianatna. Mantak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya teu make aturan timbangan syara, dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangaosan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang. Kumaha coba leumpangna, kumaha coba salatna, kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade. Lamun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu. Malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i. Selama 40 tahun terus-terusan, bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros, abah aya abah sia teh ngadoakeun bae ka Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru abah. Kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah. Lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng. Kanyawan teu maotna kumaha? Abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja. Ya Allah ya Rabbi nya rampung batur. Mantak ulah dianggap bahwa guru urang teh maot. Lamun urang nganggap guru urang maot, urang moal aya adab. Tetapi lamun urang nganggap guru urang teu maot pinuh ku adab, terus bae hadiah, terus bae kiriman. Hanya Allah nu maha uningan mantak jelema nu luhur ilmuna, nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna. Terus-terusan macakeun Fatihah, terus-terusan macakeun zikir. Teu kudu dibeja-beja ka batur, hanya dirina lah jeung Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nu jelas jadikanlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi, yakni ciptakeun takwa di diri urang, piceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot. Cara guru-guru urang anu jelas, guru-guru urang geus pasti jasa lantaran
tingali dina akhlak-akhlakna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang doakeun guru-guru urang di dieu, Abah Haji Yusuf, Abah Haji Rafai, Abah Haji Rasam, Abah Haji Abdurrahman, mudah-mudahan sadayana dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.